Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Dek, rek mana meni rusuk gitu? Rek ke warung naon gitu? Rek mau HP lamun daek mah. Sok emang rek mi HP meuli naon? HP meuli somai anu rahasia. Sabaraha porsi? Ka kantong we 10.000. Hek. Kurang daguan di dieu we. Punten meser. Saya naon? Meser somai tapi rahasia. Laki-laki rahasia kumaha maksudna? Aya teu somai nu rahasia. Emang gimana aya somai anu kitu? Emang jangan saha gitu? Anu meh HP si Irma tapi yang somai anu rahasia. Geus ayeuna mah tanyakeun deui Jung. Nu kumaha somai anu rahasia teh? Atuh urang tanyakeun heula nya. Gancang nih balik deui mana somaina? Ternyata tukang warung lagi bingungan. Bingung kumaha ieu teh maksudna? Somai nu rahasia teh nu kumaha? Maksudna somai anu rahasia teh somai anu teu make tahu. Oh, jadi maksudnya ulah dikasih tahu. Heeh, pan rahasia meureun. Atuh ari kitu mah paham. Jung ini teh Jung. Kumaha cenah cek nu mau HP teh? Somai rahasia teh nu kumaha? Maksudna somai anu rahasia teh anu teu ditahuan. Itu oge milik aku dulu ribet atuh. Pada teu? Teu apa, da can biasaan atuh. Lagi keadaan mah, balik keadaan. Biasa ladaan. Ya acisna nyangakeun nya. Ampi.